jasadna. Setiap perkara nu nempel kana jasadna geus mulia. Aya. Tawaka betul jasadna, Bu. Anu perkara setiap perkara nu nempel kana jasad Rasulullah itu sangat mulia. Contoh, Rasulullah kantos ibu dibekam. Terang ibu bapak dibekam, di ala darah. Terus darah Rasulullah itu dilebetkeun di wadahan karena peles kecil. Saur sahabat, sahabat, ya darah kami, darah bekam kami piceun. Sahabat parebut, parebut, enggal nyanak eta wadah anu dilebetna aya darah Rasulullah. Terus sahabat aya sahabat nu pampayuna lajeng dicana keluar teu silami lebet di ka bumi. Cek Rasul kok cepet amat. Sahabat, mana darah? Atos ya Rasul. Dikamanakeun? Atos ya Rasul. Lajeng Rasulullah ninggal ibu dina biwirna, dina bibirna eta sahabat aya bintik-bintik merah seperti darah. Cek Rasul, dikamanakeun darah kami? Neme ibu ngawaler. Dileueut ya Rasul. Bu, darah bekam Rasul dileueut ku eta sahabat. Cek Rasul, nah sahabat make diinum karena ya Rasul cinta abi kasalira. Kumaha cek Rasulullah? Anjeun haram asup ka neraka. Jalma nu nginum darah kami mangka anjeun haram asup ka neraka. Tegesna jaminan sur. Karena kemuliaan Rasulullah, darahna wae mulia. Awas ieu mah ulama macam-macam. Aya jalma nu ngahina Rasulullah. Oh, Muhammad geuning kudu diagungkeun dimuliakeun, kan Muhammad tuh jelema. Muhammad tuh lahir ti jelema. Lamun bareng jeung hate ingkar kupur tah. Rasulullah teh mulia segala-gala. Tadi darahna wae. Cabaca sahabat ibu aya nu naros. Tadi Bu darah Rasul diinum ku anjeun. Iya, kumaha cenah rasana? Kumaha ieu cek sahabat? Kami can pernah ngasaan minum atau makan anu salejat darah Rasulullah. Allah. Atas Bu. Ya orang kait-kaitkeun heula ibu. Tong ngobrolkeun akhlakna itu panjang. Iya diantawisna. Kemuliaan Rasulullah tentang wakan tebihna barang nu aya kaitan jeung Rasulullah mulia. Darahna mulia. Terus Bapak Ibu, lamun Rasulullah nuju naki Bu. Rasul upami nuju dipotong rambut, diparas, sahabat itu berkumpul mengelilingi Rasulullah. Naon tujuanna? Rek ngulung rambutna Rasulullah. Itu bakal punten sahabat seperti tadi minum darah Rasul, rambutna dicanakan, lain mengkultuskan Rasulullah, tapi karena kecintaan Rasulullah. Urang mah muludan setahun sekali telat. Telat. Sahabat Rasul mah nu geus meunang jaminan surga tiap hari muludan lagi. Artinya ngamuliakeun Rasulullah teh tiap hari. Rambutna dicanak dipul. Malah aya sahabat panglima perang namina Khalid bin Walid. Kenal ibu Bapak Khalid bin Walid? Ya kenal. Panglima nu paling tangguh. Setiap perang umat muslim dipimpin ku Khalid bin Walid dan pernah kalah. Hiji waktu ibu berperang, bercambuh perang. Eta helm beusina Khalid bin Walid imamahna nu tina busi asabet pedang musuh jatuh. Bulu tuh kali itu, bulu tuh ka dieu. Khalid bin Walid sibuk naon milari oge rek nyanak eta helm anu murah. Pasukanana Khalid bin Walid protes, ya panglima, nama kejeng sibuk milarian helm. Eta aya deui anjing pageto meser deui. Eta naon musuh tuh terancam. Berarti ini berbahaya kan bukan perang. Kumaha cek Khalid bin Walid? Sebetulnya kami sibuk neangan helm besi kami anu murah lain karena helmna geus lilalas butut, tapi karena naon dina helm eta teh aya sahelai rambut Rasulullah anu ditempelkeun di lebetna eta helm besi teh. Karena ngagungkeun kecintaan Khalid bin Walid nepi ka rela ngorbankeun nyawahna karena hanya sekedar naon sahelai rambut. Itu begitu hebat ngamuliakeun para sahabat. Rambutna wae
dimuliakeun. Keringat Rasulullah ibu, keringat Rasulullah itu lamun kacaangan panon poe itu seperti mutiara berkedip-kedip. Sami teh jeung ibu, bapak kesan ibu mun kasorot panon poe. Nyayan, ante wangi ente bu wangi ente. Keringat Rasulullah itu ibu berkedip-kedip sehingga begitu sumping Rasul sok pada morok ku sahabat dielapan kesang Rasulullah nu ngecelak di tanean dianggo minyak wangi karena memang ibu keringat Rasulullah itu lebih wangi tinimbang minyak wangi nu aya dina waktu harita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu mulia Rasulullah. Keringatna, rambutna, wudu Rasulullah pada naon. Ah tadi teh Rasul wudu. Namun ngarep-ngarep kecelakaan aya cai nu murag tina anggota wudu Rasul tina kulit Rasul nepi ka ditanean dielapkeun karena kecintaan sabab air wuduna Rasulullah begitu mulia, begitu istimewa. Ibu lamun air wudu tilas Rasulullah ditanean terus diseblokeun mun di urang di dieu aya kembang nu rayut rayut naon rayut layu meureun lewat rayut wae sih ibu ya kembang nu layu geus rayut ya rayut terus naon eta tilas wudu Rasulullah diceborkeun ngadak-ngadak bunga sayuran ya anu layu ngadak-ngadak jadi seger jadi buahan. Itulah keistimewaan ya, bukan cerita karangan bu tapi itu dikisahkeun naon ku para sahabat nu jadi saksi waktu harita hadir jumenengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oke bu, jadi naon-naon nu napol jeung Rasulullah itu mulia. Ibu sering nguping nu kasep itu Nabi Nabi Yusuf. Ibu caroge ibu kasep henteu cintari nyebutkeun teu mah da sieun kasep ya. Caroge bojo bapak geulis Bucan kawin menemalan lagi. Geulis kasep. Padahal lamun urang nguping Nabi Yusuf kasep betul. Tapi lamun naon kasepna Rasulullah lebih daripada Nabi Yusuf. Iya. Allah itu lamun diibaratkeun seperti rembulan, seperti bulan. Kasep itu seperti bulan. Nu sabeus bulan eta dibelah dua set. Nu sabelah ka kasepan dikasihkeun ka Rasulullah. Nu sabelah nak dibagi dua sapasi ka Nabi Yusufkeun, sapasi ka urang ka umatna. Teu lumayan uteh kabagian keneh tah tina sapasi eta. Urang kieu oge. Kabagian keneh urang. Nabi Yusuf mah saparapat, Nabi Rasul urang mah setengah. Tapi jarang ngobrolkeun ka kasepan Rasulullah, sabab kasepna Rasulullah mah ditutup ku Allah nu namina haibah. Aya naon? Haibah, wibawa sehingga jalma geus teu nenget-nenget jadi kilagu haibah teh. Wibawa besar. Jadi jalma sahabat harita tara nilik-nilik wajah Rasulullah sabab teu wantuneun neuteuk wajah Rasulullah. Jadi cengkat langsung tungkul deh sehingga mesti inget-inget karena Rasul tuh ganteng tuh gitu bakat tingku naon wibawa atas sehingga kakasepan Rasulullah mati jadi fitnah orang istri ibu kaum wanita nu zaman Rasulullah ninggal Rasulullah teu aya rasa bogoh teu aya naon pokona teu jadi fitnah we sabab ditutup ku Allah haibah beda jeung Nabi Yusuf kasepna ditembongkeun mata jadi masalah leres teu Zulaikha jadi masalah kaum waktu harita urutan ramona teh. Jadi artinya kakasepan Nabi Yusuf bermasalah. Urangnya kada ulah bermasalah. Geulis ku geulisna riweuh. Kasep ku kasepna. Itu jadi fitnah tah mah. Itu Rasulullah tuh ganteng kasep. Anu urang jarang tadi ngobrolkeun Rasulullah sahabat jalma teh aya naon dia. Kaos ibu jeung caroge kade, caroge urang. Urang sing era ku wayang. Yang era ku wayang. Datang Arjuna datang terus suruh Sabudra Srikani jeung Subadra datang nepi ka tungkul bakatingku ajrih eta Srikani ku saha ku Arjuna ai urang kumaha datang papajeun jeung salaki nu tungkul pamajikanana salakina digebrak saeutik salakina mengipewat eleh ku wayang
kudu nama nanu dangah salaki awewe kudu tungkul ieu mulai dangah pamajikanana salaki nanu tungkul sieunan henteu insyaallah urang dieu mah istri-istri ieu mah istri soleh ibu istri solehah surga ciri istri solehah enteng bu aya ka surga enteng di antawisna ibu sing sering netep pameun salaki ibu sing sering netep caroge osok netep Siti Khadijah bojo Rasulullah gaduh bojo Siti Khadijah mah ibu nalika nikah teh niatna kieu lain Rasul kudu ngabahagiakanku tapi kumacarana kami bisa ngabahagiakeun Rasulullah sabab Rasulullah boga tanggung jawab nu gede jadi nu bisa ngahibur Rasulullah saha Siti Khadijah. Nah hebatnya Siti Khadijah ibu lamun Rasul di mana bae tas dakwah terus naon manahna pinuh ku persoalan masalah umat anu kitu nu kieu kan ibu tantangan Rasulullah begitu sumping ka bumi Siti Khadijah di papaku Siti Khadijah begitu Rasul neuteuk kerek ningal pameunteuna Siti Khadijah ngadak-ngadak setengah masalah dina manah Rasulullah hilang kudu kitu urang ari urang pak kitu teu urang teu kemang teu payu duit banar teu mayar camayar riweuh datang ka imah terus ningali pameunteuk bojo nah masalah urang-urangan namahan tinggali bedana teh bojo Rasul jeung urang mah ningali waduh da ku ibu geus katingali salaki datang ti kebon wah dadali deugan gitu mah parah parah biasana hehe ningali dadali deugan mah rugi teh hayang kunaon pak ngalenghoy mah rugi doa eta teu balik usaha teh gitu sentak itu sentak ieu rugi sabaraha nya 5 juta mah lagi aduh ngotak gitu ka salaki atuh salaki teh geuring 5 juta coba dicarekan bebeakan 2 poe teh cager kan dibawa ka dokter datang ka dokter beak 1 juta ngecek dokter wayahna kudu kasalamun ieu penyakitna berat coba di rongsen teh nu kapanggih teh dina rongsen teh balalotot gitu dibawa ke Salamun datang ke Salamun paeh disalakina teh rugi teu rugi 5 juta coba kamari udah ngarongsen datang ke Salamun paeh rugi amat sih justru orang jadi pendamping kan ibu jadi pendamping suami seperti Siti Khadijah Siti Aisyah tinggali Rasulullah diberi semangat orang gitu bu ya beri semangat ulah sampai orang tadi jatuh itu hal istri soleh naon pak rugi sabaraha 5 juta kecil pak 5 juta mah minang untung ayo bangkit aduh salaki jadi seger ku itu oke gitu kan salaki rek usaha dicarekan heula mah bener tak usahana mah rek ini ka kebon jor jor ini sing hasil tong tateleponan we di kebon teh usaha teh salaki ini datang ini ka kebon teh lain usaha kahulang sudi teuing aing kudu gotol-gotol teuing geunah aing ku pamajikan dicarekan ngalamun nya ti kusruk di kebonan beri semangat bu uduna disemangati ku urang arah untung kan semangat mah aing mah capek oge teu mubazir sabab hate akur jeung nu dibelaanana kudu kitu bu oke salaki ka kebon ibu doa doakeun salaki kulam tibra doakeun kurang teuteup ibu pameunteuna Gusti ieu salaki abdi mani beuki tuh udah iya tujuanna teh naon pewot cenah aduh Gusti ieu salaki nu karuksak ieu kan bae ruksak kan jeung ibu da baheula mah naon kasep bodas da ina jadi hideung jeung amuradul teh geus babarengan jeung eceu teh ruksak kan bae tapi kurang Gusti ieu pun lanceuk nepi ka tibra meureun capek tadi siang dung Gusti mudah-mudahan panjangkeun wiswana sehatkeun lahir batinna tuluy tiup mun-munan masuk itu
Urang muji atuh Bu, kali-kali ka saroge teh muji. Naon atuh hasilna muji ka batu ge muji, ka salaki kali-kali muji. Pak, naon mah? Lain bapak ditinggali begini teh mane bagi. Tuh hideung deui. Heuda geuskeun bae hideung jeung peot mah da eta mah pasti da moal aya beuki kolot beuki kasep moal. Beuki kolot beuki geulis moal. Ai muji mah atukeun bae. Nah kumaha gitu, aduh bapak meni ganteng, meni beda jeung baheula. Nu bener mah, asli. 2 juta mah. Cuma dia poyok. Salaki ka ibu, kimin mah, naon Pak, bisa berapa tahun urang rumah tangga? Nya geus aya 30 tahun. Lain mama baheula mama da irung teh teu katingali. Ayeuna mama meuni beuki. Oke lah. Muji mah teu meuli. Tapi paling teh aya naon? Penghargaan ibu. Kade dihareupeun salagi teh. Sing ceria. 5 judan. Cadet. Buat. Delak. Ieu. Tas salaki teh udah gitu urang mah salaki teh lempeng-lempeng salaki bener mah naon Pak. Duit nu kamari nu 100.000 aya keneh jawab ibu teh sae Pak atawa aya keneh pas 10.000 deui angus. Da ieu mah pertanyaan sadetik tinggal jawabanana sajam. Mah duit nu kamari nu 100.000 aya keneh naon? Zaman kiwari duit 100.000 Bapak. Gasu di papai. Salakina calangap. Ngotak. Eta kasalak. Nya atuh mata salakina teh gebeg. Jantungna teh geber. Atuh sing lempeng we ngajawab mah atuh. Mah ningali bensin duka Pak gitu. Mah ningali bensin nya nu jorok mah gitu. Mata tinggali ku abdi rata-rata salaki teh mun bararagang ieu. Bapak-bapak nih bararagang ieu. Itu sebenarnya mulai tara dahar itu lain. Ieu korban. Karunya ibu ningali ustad duanana bararagang. Itu teh diurus kitu di dieu. Ya dewan aya namanya ya ustad jelema sakieu loba ka urus ku 3 ku 4 ustad. Nari 4 ustad teu ka urus ku jelema sakieu lobana. Mikir teh. Lagi budak mayar urun. Mak naon kustu Pak Ustad sapayayan? Papian. Naon guru mayar sabaraha sabulan 30.000 urun sia. Nya ngaji kudu mayar. Kan gitu urang. Dina tuh ka ustad itu mah gratis. Dik budak teh pindah ka ditu. Udah ku ustad itu tadi penta di 10.000 geus yang ngajedok tong ngaji. Dulu saya diwawar-wawar ka ditu ustad di ditu teh barale ustad teh goblok. Nah, cek kudu mayar. Kumaha apa cek ustad teh kudu ikhlas. Nah, budak ngaji kudu mayar. Teteh indung teh belegug. Yo, dengekeun ibu ari ikhlas teh ayana dina beuteung dina hate. Beuteung hate. Ikhlas mah dina hate ceuk lain dina beuteung. Sanajan ustad ikhlas hatena mah ngawurup ari beuteungna kosong mah atuh jangan rabak. Eta kudu mayar urun teh teu ngartieun. Memang lamun aya ajengan tah kawas abdi ieu dionang kudu mayar kudu diburuhan tah itu ajengan goblok. Ngan lamun aya nu ngonang ajengan tuluy teu buruhan eta teh leuwih. Jadi urang. Mun aya ajengan minta buruhan eta teh ajengan gob. Lamun aya nu nitah ajengan teu mayar eta teh leuwih. Geus tong ngobrolkeun mayar-mayar. Ini tadi. Ayo orang jadi istri-istri anu soleh. Enteng Bu. Tahajud hese wae, duha hese wae. Belajar saya bahasa sikap urang kasalaki minang seuri. Age teh cukup naon? Dina kudu lijen mah istri anu senyum kasalaki kan sakali seuri kasalaki teh 10 kahadian.
10 hasanah Bu. Torojol salaki ti kebon 10. Salaki keluar ti kamar 20. Salaki keluar ti kamar ti dapur 30. Cek salaki teh siap kunaon sudah. Nah, adina lain kudu surah seuri wae, tapi tali tampakeun wajhun malih. Wajah anu ceuri, enteng jadi istri mah. Gak cetek meletek, ibu mah ka surga mah hiji salat, 2 puasa, katilu naon sing bisa ngajaga aurat, ngajaga kehormatan, nu kaopat naon? Taat ka salaki, los ka surga. Ceteknya, salat osok ngaji osok tinggal saya jeung suami insya Allah. Kene can sakaligus oge. Ya bertahap insyaallah. Wede ibu nu balikan tadi teh. Setiap perkara tadi teh barang oge nu nempel ka Rasul mulia. Berarti teh nempelkeun ka kana kamuliaan Rasulullah kitu teh. Ya nu kieu nu diobrolkeun teh. Supaya katingali muliana Rasul terus diobrolkeun kabita supaya naik urang, supaya ngait urang ka Rasul. Ya kisah ayeuna anu patali jeung akhlakku. Tadi kan Rasul kholqan dedeg pangadegna geus puguh ser sempurna. Gantengna, kasepna, udah selesai. Udah. Ayeuna ibu tinggal wa khuluqan akhlak, tinggali akhlak Rasulullah. Di waktos ibu aya kisah ya. Ini waktos aya jalmi anu sumping ka Rasul. Aya orang nu minta-minta. Nah, minta-minta teh. Apa ngemis? Orang pengemis sumping ka Rasul. Ketuk pintu, lalu Rasul keluar. Ternyata ya Rasul sedekah, ya Rasul sedekah, anak fakir. Oh, fakir. Rasul bingung, Bu. Rek masihkeun artos, masihan artos teu aya. Rek masihan tuangan teu aya. Apa Rasul mah tara nyimpen artos. Rasul mah tara nyimpen tuangan pikeun 2 komo sabikeun saminggueun. Rasulullah itu teu pernah. Akhirnya Rasul ibu masihkeun jubah Rasul nu ngagantung dipasikeun ka eta fakir. Ya fakir kami teu boga naon tapi aya ge jubah ya. Si fakir itu bahagia bunga Bu. Dipasihan jubah terang jubah. Jubah. Cuk panjang. Terus eta si fakir ibu berangkat ke pasar. Doka ke pasar diwartos we urang pasar. Orang pasar itu tempat kumpul jalmi. Aya naon he fakir? Yuk kami boga. Boga jubah Rasulullah. Oh, jalmi-jalmi tertarik. Caket. Keur kuring. Mau bisa. Yuk dijual. Ayo sabaraha ditawar ibu harga terus naik. Ayeuna singkat cerita nama Bu, eta nepi ka dihargakeun 100 juta. Mun ayeuna mah gitulah. Akhirna ibu jalmi teu aya nu mampu nu aya di pasar kedah harga 100 juta. Tapi ternyata di sebelah pasar itu aya rumah orang kaya tapi buta. Lajeng eta si orang kaya itu menyuruh ibu pembantuna, pembantu bawa duit ke pasar, aya nu nawarkeun jubah Rasulullah, beli boro-boro 100 juta, leuwih ti dinya beli. Ayeuna ibu cerita cepetna eta si jubah dipeser orang kaya teh. Jadi nu bisa mampu meser itu orang kaya nu buta, lolong. Begitu sumping si pembantuna ka bumina, cek si orang kaya, mana jubah Rasulullah teh? Ieu dundungan. Ibu eta si jubah Rasulullah lajeng naon diusapkeun, jadi usapkeun sebetulna namanya disun di kana mukana kana wajahna eta jalma nu buta teh kalayan karena aya rasa cinta ka Rasulullah. Begitu si jubahna lepas tina rarayna dengan izin Allah eta soca anu butana langsung bisa ninggal deui. Karena naon? Kemuliaan Rasul itu baru naon nu nempel ka Rasul. Terus sujud syukur, terus eta si jubahna ditilepan ku si orang kaya eta lajeng sumping ka bumi Rasulullah. Cek Rasulullah teh aya naon singkat cerita ya. Cek saya naon? Ya Rasul bade nyangakeun jubah Rasul. Aya dia anjeun geuning. Tadi teh dihadiahkeun, disodakokeun ka jalma fakir. Mun ya Rasul eta dipeser ku abdi. Terus ieu gara-gara sababiahna jubah Rasul. Abdi pamun teu abdi tiasa ninggal deui. Soca abdi tiasa ninggal deui. Akhirnya disodakohkeun dipasikeun deui eta jubah ka Rasul. Ku Rasul ditampi. Begitu pulang si fakir Rasul senyum. Cek Rasul kasih ti Aisyah.
jubah urang mah unik. Nah unik lah ya Rasul. Nu kahiji gara-gara jubah jubah urang, jubah kami nu fakir jadi bungan. Tadi teh 100 juta. Beres ya. Nu kadua nu lolong ge nu sakit bisa muntak deui, bisa ningali deui. Nu katilu ieu jubah balik deui ka urang. Artinya ternyata naon nu nempel di Rasulullah. Seperti tadi gamisna jubahna wae mul. Iya. Bias ngaleut heula ibu. Kubu ngaleut. Naring eta Kak. Hiji deui kisah, urang terus kisah lah. Bias Pak, kisah-kisah weh. Urang ieu we kisah. Di zaman Rasul itu aya hiji pemuda. Kira-kira usiana 16-17 tahun. Namina Julaibib. Yo hafalkeun Bu. Saha? Julaibib. Julaibib itu ibu pemuda nu tara lesot ti Rasul. Kamana wae pasti aya Julaibib. Orang yang paling gigeten mah khidmat ka Rasul 24 jam Julaibib. Sehingga Rasul nyalira merasa mencintai ka Julaibib. Ngan hanyakal, itu aya hanyakalna. Julaibib teh jalmi nu pang pakirna, pang miskina sa Madinah. Oh deui jalma nu sangsara di Madinah si Julaibib. Nu kadua ditimpah deui wae pang goreng-goreng patutna sa Madinah si Julaibib. Sangsara, pakir, nya goreng patut. Jika mau datang ke kebon hui, moal anu daekeun tah. Si Julaibib. Tapi karena naon orang dekat Rasulullah. Jadi waktu kita taros ku Rasul, ya Julaibib, ya nun ya Rasul, kada kawin. Ya Rasul, asaha atuh? Neangan. Saha nu Rasul anu kersaeun ka abdi? Abdi teh miskin, abdi yang goreng patut. Cek Rasul tenang, ku kami di pangneangan ge. Cek Rasul. Rasul itu kan Raufur Rahim nyahan, begitu hebat ke sahabat. Nah, ceritana ibu di Madinah, di sudut Madinah itu ya rumah. Rumahna di rumah itu teh aya hiji istri namina istri jahe. Terang jahe. Naon? Aya janda herang. Jahe. Nah, sasuamina meninggal dina pamperangan sareng jeung Rasulullah. Rasul sumping, hiji waktu Julaibib diajak, Bib, ayo orang ngilu, aman ya Rasul, ayo ngilu ada itu, sumping, jeung Julaibib Rasulullah ka eta bumi, di bumi eta teh aya ibuna ramana jeung eta jahe teh, janda lah geus lah, itu bahagia ibu si jalmi kasumpingan Rasulullah, ya Rasul, aya naon nurumpaheun ka rompok butut ieu, cek Rasulullah, mang bapak, kami teh rek ngalamar anak anjeun. Atuna bunga. Wah Rasul rek ngalamar anak urang. Keur Rasul, lain cek Rasul. Kamu saya Rasul. Iya keur Julaibib. Atuh lulus indungna bapak. Tewas deh. Aing kudu ngawinkeun anak ka si Julaibib. Kumaha? Rasul kesen abdi badanten heula jeung pun anak. Sok cek Rasul. Ayeuna ibu ka tengah bumi terus eta istri teh dipanggil. Neng kieu. Kumaha saur mam amontong. Rek milih naonna eta si Julaibib. Sangsara nya goreng patut. Cas ibu we lamun ayeuna ibu gaduh gadis cantik nu datang aya 2 jalma nu hiji kasep, beunghar, sukses tapi akhlakna amburadul. Nu kadua goreng pak santri, getol Quran katalar, soleh tapi sangsara. Kira-kira milih nu mana? Nu beunghar tadi kan? Tadi zaman Rasul gitu. Kumaha senaneng mah ieu teh urang tong ningal Julaibibna. Nah istri anu soleh teh istri anu cinta ka Rasul. Tapi itu saha senan nu sumpingna nya Rasulullah. Iya, urang paling teh menghargai Rasulullah. Kacida pisan urang isina ku Allah mun urang nolak Rasulullah. Oke, kantos teh. Cek indungna heuh atuh neng ari kersa mah sok ayeuna sumping. Oh ya Rasul, mangga cenah kersa. Oh, Julaibib atohan teh. Oh bahagia itu si Julaibib menang milik. Menang naon? Jahe. Ayeuna caritana rumah tangga nikah Julaibib jeung saha? Sing jahe deui teh. Ibu di Madinah teu aya di jalma nu rumah tangga nu paling bahagia dina waktu harita ieu ti Julaibib jeung eta si jahe teh. Geus lah jahe.
Karena naon kemuliaan Rasulullah nepi ka ku Allah diberi kebahagiaan teu dibikeun kana lain. Karena kemuliaan Rasulullah. Nah 3 bulan kemudian Ibu Julaibib ngilu perang Uhud. Ternyata di perang Uhud Ibu si Julaibib dadana katumak, sok maut. Jadi syahid. Oh Julaibib Ibu pernah Quran Rasul terangan lajeng Rasul Ibu nus naon anu mangkon mayatna Julaibib nu ngamandian Julaibib nu mungkus nepi ka nu ngurepkeun Julaibib Rasulullah. Indahnya Bu ku tangan Rasulullah karena Rasulullah begitu mencintai ka saha Julaibib. Ayeuna jandana cerita jadi janda ka sabar kali ayeuna? Kaduanya. Nu kahiji ku suami nu dulu, nu kadua ayeuna ditinggalkeun ku saha Julaibib. Ceritana baheula eta si jahe eta nalika ditinggalkeun ku suami pertama mah Ibu eueuh nu datang hiji-hiji acan, eueuh nu noleh hiji-hiji acan. Sabab kebiasaan di Arab Ibu janda teh terhina. Punten Bu. Depi ka ayeuna kan gitu di Mekah pokoknya di Arab Saudi mun aya istri dicerai atawa ditinggalkeun suamina mati itu tidak ada harga Bu. Sehingga ayeuna aya janda lamun di Mekah mah aya di Saudi Arabia Ibu di Arab mah mun aya janda teh itu ti raja teh per bulan 3.000 real dijamin. 3.000 real teh 12 juta. Si pararina hadi itu. Arah menang sebulan 12. Nah, jadi harita kan gitu. Tapi aneh bin ajaib eta si jahe eta asal ditinggalkeun ku suami pertama mah eueuh nu areret-areret acan. Kasana mah eueuh lalur hejo-hejo acan. Tapi begitu ditinggalkan ku Julaibib geus jadi janda Julaibib. Waduh bangsawan, pejabat tinggi, orang kaya daratang parebut hayang ngawin saha si jahe teh. Gara-gara naon? Itu kemuliaan Rasulullah. Si jahe eta bisa mulia, bisa istimewa karena aya kaitan sareng Rasulullah. Atau ini kisah ini seberapa kisah gitu. Ini lo ya. Ati aya nerapkeun. Setiap tadi tiap barang ayo orang nempelkeun ka Rasulullah. Ya sih Bu, kisah-kisah. Ini supaya ngerti ya. Ngerti udah. Dan akhlakna nu macem nu sae tamang ke dibahas deui. Hiji deui kisah, hiji deui terakhir kisahna. Ibu aya seorang abid. Abid aya Sayyid, Sayyid Abid. Sayyid itu dudungan lah. Abid itu tawarna. Di waktos si dudunganana si Abid itu disuruh Abid bawa duit di catatan balanya ke pasar. Oh, berembong. Si Abid itu ke pasar. Begitu dongkap ke pasar rek balanya artosna begitu cubak-cabak teu aya mungkin murah merembuk di perjalanan. Akhirnya itu si Abid bingung. Rek balanya teu aya artosna. Rek uih deui takut ku saha? Ku Sayyidna kan ku dununganana. Ayeuna ngahunted di pasar. Geus kitu Ibu, Rasulullah kalaresan Rasulullah ngalangkung. Begitu rek aya pemuda anu jiga nu keur kabingungan. Ayeuna disampeukeun ku Rasul. Aya naon maneh? Ya Rasul, abdi kieu kan. Ayo balik atuh. Ya Rasul sieun. Sieun ku saha? Ya ku Sayyid abdi. Cek Rasul, ayo diantar ku kami. Coba Bu. Ayo diantar ku kami. Mun ngamak dunungan anjeun, kami nu ngabela. Bungah Bu si Abid. Itu Rasul. Dicana ku Rasul. Yuk di mana imah dunungan anjeun? Oleh ditu. Ayo diantar ku Rasul. Nah si Sayyidna Ibu di bumi na tika tabihan Ibu kena ong dina kaca. Aya Rasulullah. Di si Abid jeung Rasulullah. Naon sababna ieu make jeung Rasulullah kan gitu kan? Tapi hatena senang karena kedatangan Rasulullah itu bukan hal yang mudah. Begitu Rasul jeung Abid dugi ka bumi payuneun bumina ketuk pintu Rasul assalamualaikum. Eta si Sayyid nu dilebet teh teu ngawalar salam Rasul. Rasul salam nu kadua teu diwalar. Salam nu katilu baru diwalar. Waalaikumsalam buka pintu. Oh iya Rasulullah. Cek Rasul naon sia maneh tadi? Kami maca salam 2 kali teu dijawab. Orang itu cerdas si Sayyidna. Ya Rasul tadi Rasul maca ngaos salam 2 nana ge diwalar ku abdi. Rasul maca salam nu sakali abdi ngawalar tapi ngawalarna dilaunkeun supados Rasul maca salam deui ka abdi. Sebab salam itu kan doa. Rasul maca salam nu kadua ku abdi teu diwalar tapi dilaunkeun supaya Rasul maca salam deui nu katilu. Tah nu katilu pasti diwalar. Sabab mun teu diwalar pasti Rasul langsung uih.
Oh iya betul, cerdas mana? Iya ya Rasul. Ya Rasul, ieu teh aya naon rumpahan make jeung sareng jeung abid-abid. Didongengkeun ku Rasul. Anjeun dinita balanya, mohon ya Rasul, duit Allah. Oh gitu nya. Tadi mungkin balik ke anjeun sebab sieun ku anjeun. Ayeuna wayahna hampura nya abid maneh teu balanya karena duitna leungit. Kumaha ceuk eta naon si sayeuna? Ya Rasul bujeng-bujeng bendu. Abdi bujeng-bujeng kedah nyiksa ka ieu abid. Gara-gara abid Rasul sumping tiasa rurumpaheun, tiasa sumping ka bumi abdi. Detik ieu menit ieu abid-abid dimerdekakeun dibebaskeun. Itu karena kaha? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naon deui Bu? Anu naon kaitannya Rasulullah. Oke, terakhir Ibu. Rasulullah teh pintu awal pikeun menuju Allah. Saur Allah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Terjemah bebasna kieu. Mun urang Ibu hayang dicintai ku Allah. Dicintai ku Allah teh bentukna ibadah urang ditampi ku Allah. Doa urang diijabah, urang dirahmat, urang diridoan ku Allah. Syaratna kudu fattabi'uni turut ka Rasul, bentukna cinta ka Rasul. Hayang dihampura dosa kudu cinta ka Rasul. Katos bahasana. Jadi syarat kurang menang ridho Allah, hoyong menang rahmat Allah, hoyong menang ampunan Allah, ya kudu turut cinta ka Rasulullah. Ieu lah Bu. Bapak Ibu mun urang ku Allah diberi umur 70 tahun cekap Ibu. 70 cekap. 80. Urang diberi umur 70 tahun, turun dina 70 tahun timiti akil balik terus kurang diango ibadah habis-habisan. Isu pageto maot. Kira-kira amal urang 70 tahun cukup? Tas cukup ngasupkeun urang ka surga? Hah? Belum tentu, Bu. Akhirna urang kieu, Bu, urang rek nganakeun naon sih? Abdi ibu urang rek nganakeun salat, oh abdi mau pangurusa rek nganakeun salat. Keur ka mana? Keur ka surga. Tanya, ai salat urang salat nu kumaha? Kira-kira urang sering awal waktu, sering akhir waktu? Akhir. Hah? Salat urang sering awal, sering akhir? Salat urang mah sesa. Sesa sinetron. Maghrib kieu. Ngong adan. Ayo kera maghrib kek iklan, Ya kara geus iklan ngakara kacai wudu. Gusti di kamar cai bejel deui ana geus dar deui si sinetron gek deui wae dieu. Hayo mah kayak geus iklan. Kakara salat maghrib. Mata tadi teh salatna ge sesa iklan. Bapak-bapak mah salatna ge sesa Persib. Sesa ya, sesa. Salat urang sering naon sering husu, sering malaweung. Nah itu kan salat naon urang rek dia analkeun. Rek ngadakeun salat urang nu kieu belum. Abdi mereka ngadakeun puasa urang mah rek ukur gitu kan tamat heuh ukur gitu dampak jeung ake ka saum can aya. Zakat urang kan kana zakat fitrah, zakat mal. Ingetna artina urang can aya naon? Can aya nu bisa dianalkeun. Jadi lamun urang ibadah sekian lain ulah ibadah lain. Kan artina mun urang nganalkeun ka surga engke nganalkeun ibadah nu ayeuna belum tentu cukup. Kumaha carana supaya cukup? Nah ieu engke di akhirat urang diwati nganalkeun satu sosok nu bisa nyalametkeun urang. Saha? Rasulullah Ibu. Tak kurang cinta ka Nabi urang muludan teh ngarah engke rek muntang ka Rasulullah sallallahu. Pan teh Ibu Nabi sadayana dijajarkeun. Nabi Adam, Nabi Nuh terus sadayana teh bisa mere syafaat. Sanu bisa mere syafaat? Rasulullah. Ieu teh bukti Ibu. Allah bisa saja mere syafaat ka Nabi Adam. Adam syafaatan. Nuh syafaatan. Tapi tidak hanya Rasulullah. Ngahajak ku Allah rek ditembongkeun. Yuh manusia nu dimasar. Dulu ku anjeun kitu meureuceuk Allah teh. Hanya manusia ieu nu paling mulia Rasulullah nepi ka ku Allah diizinan mere syafaat. Allah rek nembongkeun manusia terhebat teh ieu kan gitu cek Allah teh sehingga mampu mere syafaat. Urang teh rek muntang ka dinya ngaran naon amal urang anu benerkeuneun ngarah lolos. Jadi Ibu mun urang ge dicana ku Rasul mah geus mali pariksa amal, ngiring pasukan rombongan Rasul mah saya umat Rasul jeung Rasul plus ka ditu.
Atas deh. Urang yang kayak di taman wisata tadi mana? Tempat wisata. Hah? Ciberem. Udah Ciberem. Oh, Kampung Gajah. Kan si bangkrut. Pakju. Cimahi lah. Bayar teh kadinya teh. Bayar seberapa? 50.000 coba dibawa ke tukang karcisna atau ku karyawan didinya. Tukang karcisna gimana nanyakeun karcis da dibawa lagi ku karyawan blus. Urang di akhirat kitu. Ya mun urang ngiring jeung Rasul ibu mau ditanya, "Naon mana salat maneh? Mana puasa maneh?" Moal. Oh yang ngiring pasukan Rasul. Bus. Deh, aya kungeunna kitu. Nah. Coba lamun urang dikanalkeun amal dipariksa. Aduh, dipariksa riweuh. Salat urang mereka aya nage balat wae aya duit 100 juta kahitung na rakaat salat teu kahitung wae teu bisa ngitung 100 juta cek 100 juta na salat kita 3 kita 4 kita 5 teh can bisa ngitung duit ratusan juta kahitung rakaat salat can bisa kena kahitung gitu kan salat urang makan gitu ya aya gelap astagfirullah aya lini lumpat kan urang mah salat urang can pisanan diana oh abdi mereka nalkeun ngaji we pangaosan kanalkeun naon paling urang tadi teh imang ngadalkeun hadirna we tak ngaji urang teh di sana mah kumaha tong nomor sabiji ngaji we tong dipilihan ustad bagan sampai pae naon di teh mingguan Sabtu tong milihan ustad Sabtu sabiji ceu Sabtu kaopat sa ustadna moal urang moal hadir nah ustad eta mah dikaresepeun ustad eta mah pikesebeuleuh da ceramahna teh nyinyiran aing we koplokna kitu eta ka ustad astagfirullah tong milihan yang penting datang tong naon datang ka masjid mah HS mah sasana aya we ngaji silih sampeur tong silih sampeur ngaji mah mun udah ke nyampeur nutara nu osok mah teu kudu disampeur ke hidang yang disampeur teh ngaji teh jadi kadang-kadang untuk nyampeur era kusaha ku nutara ngaji kuduna ye nutara ngaji era kudu ngaji nu ngaji era ku nutara nyampeur nu ngora kana kolot mak naon keneng Sabtuan oh Sabtuan nya mama juga moal nah cangkeng tidak encing gue mana ini bisa inu nanyakeun bejakeun mama ayeuna mah alfa jadi cangkeng cek ngorana moal mah wing ge moal balik deui teh ti ngora ngaji ayo ulah silih sampeur anu ayo saha wae yang penting kudu hormat ka guruna minimal hormat kana ilmu teh hormat kana gaduh ilmu nah insyaallah bu urang di akhirat insyaallah ku cara melalui maulid ieu singkaangkan urang umat pengorbanan sakecil lah urang wengi ayeuna kempal-kempal kieu sanes teu capek sanes teu tunduh sanes teu segala berat tapi paling teu sugan we engke bisi di akhirat umat ajan umat saliraya rasul naon buktina masuk mulut pas ibu pengajian di abdi mah ibu pengajian teh ibu teh di jamaah abdi we dihitung ditanyakeun teh sabaraha hiji saragam geus genep rupa saragam nu biru nu hejo nu marun aduh jadi teh kumaha tuh Pak Haji hanyakeun bae cirina tukang ngaji jadi tong wakab di akhirat di dunia ge katingali tukang ngaji mah boga saragam nutara ngaji mana teh bogaeun saragam 3 bulan oge lumayan 3 bulanan oge bisi engke ditanya sok pangaosan oh sok Gusti naon buktina ieu saragam tuntas boga-boga saragam atuh ngaji teh alhamdulillah da geuning jalma teh ibu diondang geuning cok 4 bulanan beuring ibu-ibu teh dan jinggra jelema teh ade teh aja jamaah pengajian da ningali saragamna geus ruwasun mepet pada urang teh ngajina mah teu bisa tapi sieunna jelema teh eraeun ya sih juga sodako ya sih teh anggeus tapi ku berjamaah gitu hebat kompak laras teh oh ibu ge gagah
ke pengajian mata pengajian tuh kudu abdi mah teu bisa pengajian teh bodoh kan bae di masjid bodoh kabeh bodoh jeung bodoh jadi pinter plus min jeung min jadi plus jeung plus jadi coba nu ngaji palinter kabeh teu amal anggeus-anggeus ngaji teh protes we terus protes pasea perebut dalil da jamaahna palinter tapi coba nu jamaahna nu min hungkul jadi plus cicing we ustaz salah oge tas aman ibu ayo nu bade bertanya cekap maju pengajian mata tapi ka ayeuna ustaz teu beak-beak bahan coba boga jamaahna min jeung plus ibu Sabtu kamari bagian naon dibahas ku abdi teh duka Pak Ustaz alhamdulillah aing bodoh tah balik deui bab wudu ibu padu wudu aya genep ceuk ibu teh aduh anyar deui pada kamari bisa terangkeun mata kadi mah atoh mun buka jamaah barodo teh atoh tak ibu ngajak Gusti kumaha tuh panjenengan minta doa supaya pinter ceuk abdi keur naon da moal mental diberi doa pinter ge geus kolot baheula rek pinter ge keur ngora geus kolot kudu pinter mah teu mungkin geus ayeuna mah tarimakeun nu aya mata da abdi mah ngaji unggal Sabtu bisa-bisa ngahaja ku Allah teu dibisakeun karena daek ngaji sabab nu lengkahna na eta yeunitna lengkahna nu diganjar mun pinter eureun ngaji sakitu ganjaranna ayo insyaallah singgaratol ngaji insya Allah ibu sagitulah rupina ya pertarosan aya ngartos ngawas mah kieu we lempeng ngartos mau ditanya isukan di imah mak muludan di mana teteh nu ceramah teh indah ada kasep-kasep mah goblok di mana di Lembang naon nu dibahas kitu we kitu kumaha mah jelaskeun kitu we bapak lain jelaskeun kumaha cek ibu teh tuh diputing lain mantau bapak orang ini ya oke udah beda jeung si Andin apal kamari teu hadir neng penting si Andin hadir cek geus kana naon da pinter eta si Andin teh kamari teh digebuk terus labu ulun nepi ka pinter mau ditanyakeun ngaji hadir kamari hadir naon anya kitu teh biasa astagfirullah ini hese ngobrolkeun agama ibu geningnya ari balik ti onangan dari ibu dalam balik ti onangan dua nu diobrolkeun teh mun teu ngobrolkeun panganten ngobrolkeun eta tah akaneunana eta Parasman sok da ti dinya mun nanyakeun ge ceuk naon eta panganten awewe meni geulis terus eta salaki namanya alah hiji panganten nu kadua mun diobrolkeun teh eta Parasman balik ceuk naon eta paras eta dahareun nya sanu masakna nah kumaha lah meuni tarariis sate meuni kamintul itu sanu anu ngaderok dah kitu beak nya beak di pojoknya dilebokkeun lamun teu ngobrolkeun panganten ngobrolkeun Parasman coba agama obrolkeun balik ngaji singgaran nang kalebak teh tah balik ka ditu teh ngobrolkeun agama ceuk tah kitunya urang teh bieu eta ustad nu dikaharti nah kumaha ceuk ustad geuning ke di akhirat teh aya awewe nu letahna dibelitkeun disiksa beak-beakan eta teh nu goreng basa kasalaki eta teh nya sahanya saha eta osok diapalkeun gitu osok tara malah disumputkeun gitu kudu diapalkeun ibu balik tarik sare teh ingat tadi teh ngabahas aya awewe anu mau duit salaki teh eta teh seperti dosana 70 kali bangsat saha nu sok nyokot duit salaki apalkeun oke. Ibu nyeuseum, osok nyeuseum. Lamun seueur-seueun atoh keheul.
mun apal ganjaran pan ibu gendingnya seusehan nyeuseum bojo nyeuseum hiji angguan salaki ikhlas nilainya seperti sholat 100 rakaat. Ibu nyeuseum hiji 100 rakaat. 100. Lamun aya 10 1000. Jadi leuwih loba seusehan bahagia. Dan Yesus nyanyi sekian lama aku menunggu akan kedatanganmu, bukankah engkau telah berjanji? Terus kita di sini datanglah. Kan gitu orang teh. Cek budakna kunaon mama nyanyi, kalau masih seueur sia kujang. Mama teh loba ganjaran. Gitu. Urang mah lain seueur loba teh aduh, susun. Saki aing mah biasa we koplok gitu. Oh, kukulutus, hapok. Jadi kararangsa kaosna. Bajuna rarusak, edaran eueuh. Itu dongeng di sinetron kan. Artinya ayo orang berbenah insyaallah. Insyaallah mau munduran ningali sahabat. Pak orangnya kedah nyontok. Jadi suami seperti Rasulullah. Jadi istri kudu kawas istri atau seperti meureun udah nurutan mah hesek percis tapi paling henteu aya we. Rasul ibu bijaksana, suami yang sangat bijaksana Rasulullah. Di waktu Rasul dipangmasakeun ku Siti Aisyah. Dipangmasakeun Rasul sumping Siti Aisyah nyiapkeun si susu cek kesabab nunutan nu diasupkeun lain gula. Iya. Terus disangakeun ka Rasul. Rasul dileueut. Rasul ngahulang. Sabab nu karaos lain amis tapi cek Siti Aisyah, kumaha cenah Rasul eta susu teh air susu teh kumaha karaosna? Kumaha cek Rasul? Aduh, Aisyah jigana lamun dileueut ku duaan nikmat gitu. Ngali. Oh gitu mah ya Rasul. Lajeng ku Siti Aisyah dileueut, aditakeun Rasul Siti Aisyah minta maaf. Jadi Rasul mah teu nyalahkeun langsung. Coba abdi balik ngaji, datang ka imah. Pun bojo ngieun cai uyah, bung teu diseblokeun. Oh geuning ajengna da imah lain nabi. Embok. Itu Rasulullah itu diplomatisnya luar biasa, bijaksanana luar biasa. Nah, itu jadi suami nu sae abdi cantiasa ibu. Nah, ibu masih jadi istri anu solehah seperti Siti Aisyah. Siti Aisyah ibu coba urang praktekeun nu enteng. Siti Aisyah tarawantun kulam jeung Rasul lamun salirana can bersih. Mun rek kulam jeung Rasul teh ibak heula make sabun nu panghadir. Make angwan nu pang sae-saena. Make semprot kanan. Gitu ente bu, naon wae atuh. Sok ibak heula. Make acuk nu sae. Make minyak wangi. PPO. PPO duyung soan asup. Di pipi di dieu salon pas 2. Pas pampir urang. Datang salaki itu, mabok salaki itu doliduk. Udah dijorongkan segala aya. Bau duyung soan bau naon minyak putih naon. Bahagia aku mah nyeun anak hese nyeun keur barau atuh budak teh bau. Entah mun ibu nyeun budak kudu keur alus, hayang boga budak geulis ibuna sing geulis. Mun bapak hayang boga budak lalaki kasep nyeunna keur kasep, ieu mah nyeunna keur rungsing. Asea wae tapi hayang dar nyeun budakna teh bijil teh rungsing eta susu. Nyeunna bau, budakna teh bau. Nyeuna kae da dalig deug nya budakna teh dalig deug anda gitu. Anda kudu hade urang. Aya aturan maena, Bu. Istri mah izin ka salaki lele keluar imau gorek sare kudu izin. Dengekeun sia urang kubur deui. Ibu urang rek kulem oge, Bah, aya naon mah? Deula keneh. Naon sare? Keun bahasa mah bahasa urang teu kudu lemes. Ya lemes oge aya nyinggung mah kena naon. Ma kopi ma korek ma sepatu ma juragan gitu. Itu mana salah disebut juragan lagi. Bahasa lempeng lah bahasa mah.
Ya tapi nggak naon isinya naon usaha kan gitu. Ayo orang jadikan orang insya Allah Bu dengan cara-cara gitu ya orang jadi ya kemuliaan itulah seperti tadi itu ya, bojo Rasul izin wae pada kulem sok mamah heula itu etika cik ibu teh naon sih mana tinggalikeun mun istri kulem ti payun teu izin salakina Persib keneh nonton Persib urang geus goler usap ngerek nepi ka 3 meter kadenge salaki asup ka kamar goler si sia gigireunana terus aya perlu meureun noel coba nuker kerek di toel da kas nu sakalor jika nu mabok gitu ya jika nu kasurupon buk baru itu buk salaki nepi ka murag itu etika Bu etika coba lamun gitu kan mata mun malam Jumaah Ibu sing surti tingali salaki urang poe Kemis da ceriana lain luar biasa bab apal peuting ieu malam Jumat aya naon dina malam Jumat ya pan gede-gede na kikituan teh malam Jumat aya budak ya kikituan nya sebab eta teh nilaina seperti maihan 70 Yahudi malam Jumat tinggali bapak-bapak kira balik Kemis teh Ibu maghrib teh ceria we di masjid teh wirid ge goyang gimana balik begitu beres sholat isya PRT urang ngomong punten sanes teh aya ngobrol aya penting DKM urang ngomong penting mana we teras kan sebab aya teangeun malam Jumat ieu salaki keur malam Jumaah maghrib Ibu di bumi kana yang tukang urut ka dia dipencetan ke tukang urut terus dibalur beheungna naon sagala dibalur itu salakina meme balik di masjid mus asup ka kamar ka rumah salakin asup geus pararoe surti cek salakina teh geus sagala dipoekan hade ieu pamajikan langsung minum jamu jamu naon begitu asup ka kamar cetrekeun teh alah segala dipasang teh salaki leuleus malam Jumaah itulah teu ngarti mata Ibu mau malam Jumaah kedah kumaha ya insyaallah mudah-mudahan kali deui Ibu ieu mah intina mah lah urang kemuliaan tentang Rasulullah sanaos dibahas sadayana tapi paling henteu nawiskeun Rasulullah itu mulia urang ngobrol ke sekulumat kemuliaan Rasulullah mudah-mudahan orang sing kacanak mulia amin ya rabbal yuk urang ngadoa ieu bakat ku cinta ka Rasulullah nepi ka dina kursi ge luluncatan gitu alhamdulillah Bapak Ibu bios urang ngadeg doana ka tadi atas mahalul qiyam tapi urang mahalul qiyam deui urang ngadoa ku shalawat ka margina kieu Bu sakali tidak apal pami urang ngaos shalawat dina barjangi sok nang ngadeg eta teh sunah jadi urang nyontok nalika Rasulullah hijrah di Mekah ka Madinah begitu sumping ka Madinah Rasul dijemput ku orang kaum Ansor Madinah bari ngadeg bari ngaoskeun sholawat tolak ada kan sehingga orang disunatkeun Ibu upami maca sholawat orang kedah bari ngadeg insyaallah sekedap urang dipimpin lah ku Kang Cecep sareng Ustaz Iman kanggo mimpin doa ieu kanggo sholawat rupina disimkuring Ibu sakitu Bapak Ibu hapunten jadi aya bahasa naon urayanana anu teu sesuai sareng mamanahan para wargi ke ieu nama mangga ka guru-guru urang ustad nu aya di dieu nu langkung luas nama hatur nuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.